we aya nama. Capek ngantor wae. Hasil hanteu buburu we tuluy gacong. Kira mandi heula we aya nama. Jongjon balik ka imah. Ih, nah geuning saya nage kiru. Jadi gue dia lagi kiru. Bawa mana sih anu ngeurehan eta? Weh. Aduh. Saha dia anu ngiruhan cai teh? Buah yang sate jelema teh. Mang, kunaon euy? Rangata perukutuk wae teh tadi di denge-denge teh. Tuh bieu anu ngiruhan cai euy. Nya saha gitu? Heuh pugu ge teh nyaho wing mah. Saha apal teu saha? Henteu da teh tadi mah dewe keur ngarit di dieu keur. Ari maneh keur naon eta? Dieu keur ngarit lumayan jeung marmut. Ayo tuh wing teh heula nya. Duh, ieu saha di nu ngiruhan cai. Tak pageul para rusing keur mah hasil panen saeutik da heueuh gacong teh ya. Cai kiruh deh rek mandi teh. Keur mah cai di imah teh. Aduh, ieu marmut teh tuh teh singger deh. Ka dieu ieu parab. Ieu singger deh atuh teh ting dalagdag. Talehat jang geus sabacang teu. Geus peuncit we atuh eta teh. Marmot teh. Ah, embung atuh da ieu mah kayak di modal. Kawin lumayan 2G. Heeh, lumayan benar. Gede mah lumayan dijual 10 jutaan. Heeh, benar. Sawa si Amang we harti lah ari ngobrol nama urang di dieu mah. Nya ieu mah tak di para boy teh. Terus gede sareng dalagdag. Heeh. Oh, di para boy amang mah ieu we da dagamelan. Mang nonong mah. Ayo beronong ya, beronong lah tuh. Manggilna biasa di dieu mah. Ieu Wias. Ya, mangga sebelas mangga. Pokona mah aing mah teu teulik keneh kanu kamari ngiruhan cai teh. Ih. Asa wawu jelema teh euy. Wah. Aduh, colok. Aduh. Weh, anehnya kamari ngiruhan cai. Emang itu yang naon? Aduh anjing. Weh. Video. Enong ieu, geus enong ieu, Sudah wingi coplok ya. Enong. Sia kamari ngiruhan cai nya aing rek mandi sia teh. Mang, eta teh urang mah euy. Menang lauk, teh mah urang ditinggangan we. Ah sia keneh pokona mah aing mah teu narima. Kamari cai ngiruhan gitu aing rek mandi. Gas mawar era ieu lembur. Urang mah Kopi lah mana kopi. Sok era mah geus nah, da utus. Aing geus urang mah euy. Ulang geus. Geus. Wah, aya si Mang Jek ieu. Naon nya? Ieu cicing di narungkun. Pagedean ah. Anjing, goblok gabuh we. Parunten wabubu di dieu. Be. Ieu abi bade nyuwunkeun pitulung. Abi teh nu teulik keneh ka nu namina Jang Aib. Hoyong pangnyebakeun tiasa. Bisa atuh ari eta mah gampang. Aya syaratna teu. Ukeun randa we hiji. Wah atuh piraku teuing mentaran dama. Abi ge hoyong. Be ku rokok we jarum coklat setengah, kopi hidungna hiji. Tah ai jarum coklat wae mah aya lah insyaallah. Setengah wae mah boh 2 batang ge. Heueuh, Bah. Pilih bade mah ieu nomor WA Abah
sok catetkeun. Anjing, tidak kusya bobogan WA euy. Tuh heueuh atuh bah, uang tuliskeun we anak. Cik sabaraha? 08 hiji 234 567 segitu. Rek deui sia nu sabaraha bah? 50.000 wae. Anjing gede-gede teuing. Bah, nuhun. Yo sami-sami. Be. Aing ieu geus boga nomor WA si Abah ya ku aing sia. Awas ku aing pokona mah beak sia. Heuh. Ditahakan tau anu aing sok chattingan ta jeung ini aing si anjing.